Kunaon dek tahu hulang-hulang gitu juga hayamku cekak. Hayamku cekak cenah. Sangeunahna we aing ngomong anjir bibi aing ye. Dikaluarkeun bi urang gawe bi euy. Anu bener Heueuh aing bingung. Piraku ya sana ama digawena tidak mengenal wajah piraku dikaluarkeun mah da euy. Wajah cenah mengenal waktu. Bekerja tidak mengenal waktu lain mengenal wajah. Ampun teuing. Aing rek kumaha maraban anak pamajikan ieu anjir. Aya lowongan sia hayang teh gawe. Nu bener binya. Oh di ditu di kota. Di kota. Nya coba baturan bibi Perusahaan kamari. naon? Di kantor pos Kantor pos. Heeh. Itu perusahaan pemerintah eta mah Nya, bi. arek. Kumaha gawena? Tinggal nangtung we wungkul bari ngelel nih letahna. Alus geura. Anjing. Terus orang kudu kieu nya. Heeh kitu alus kacida. Jangan napalkeun pongko maksudna ieu. Boa ebah. Di mana Bibi? Kok sumpah beko iyo, capek orang mah. Rumah beko. Anu bandar bingung mah beko di meni. Eta di proyek di jalan kok ya beko nih. Heeh. Terus ku Bibi eta di gerohannya beko. Heeh. Sabar aing cunihin eta nu bogana. Kumaha emang? Ugi tanggung mbah beko ka bibi. Kumaha caritana eta Bibi jadi daek kitu kumaha? Kieu caritana mah. Neng geulis dieu cenah bibi teh nyampeurkeun da disebut neng geulis. Ai sugan ek dibere naon da ditanggung mbah beko koplok. Atuh pun bisa nolak meureun Bi. Kan geus nyebut geulis, batur mah ulun nyebut geulis ka bibi nya daek we. Jadi Bibi teh bingung nolak meureunnya? Nya bingung nolakna. Geus di alam geulis. Ada anjing dia. Kebayangnya rumah beko. Lain orang mah euy eta penasaran saha nu ngamimitian anjir ngusumkeun baju bedug brad. Nya euy. Anjir dari weuh atuh anjir. Keur jelema juga orang teu boga duit kieu mah. Kudu ngayakeun baju bedug. Majikan ning rageg jeung budak. Aya can meuli baju bedug geus deukeut ka lebaran. Ini pusing anjir kana sirahna ge. Urang ge penasaran heunya ieu teh saha mimitianana eta. Anjir. Lariwuh geuningan. Lariwuh toko nepikeun ka pagelek. Tereh lebaran teh anjir baru li baju bedug. Nya. Teu inget peuting teu inget beurang pasti. Anjir. Ai pati-pati geura aing unggal ka masjid rek salat Id, rek salat Idul Adha. Sugan pernah ningali anjir bedug di baju. Dan teu anjir. Buligir we. Sok anjir di PHP-an berarti kan eta bedug beureunan. Urang-urang. Khawatir anjir bedug eta. Geus. Sekolah mah geus. Ulah pati tinggi pikiranna masalah bedug mah antep. Si kelah tipes di puasa juga keneh lila keneh. Gering kok kali itu puasa. Lainna naon berat. Khawatir anjir. Enggeus. Jadi tenggelan beureunan. Ya can asup angin teu di baju beureunan situ teh. Rek minta dikerok ka saha sok bedug. Enggeus antep bedug mangkeun. Lain ai motor Bibi ka mana Bi tara dipake nih? Parem gua ngajepret. Naonan nu ngajepret? Motorna teh hurung. Bi, ai kana motor mah lamun teu hurung disebutna mogok, lain ngajepret. Ai Bibi. Ih, kapan motor listrik, Kok di mah kira mun parem listrik disebutna sok ngajepret. Please Bi, udah gitu konsepna. Anger najan motor listrik ge anger disebut nama mogok lain ngajepret. Nya, mogok. Aing curiga, ieu mah Bibi aing nu ngajepretna mah sirahna ieu mah. Bi teh bingung ieu teh, Bingung naon deh? Soalnya udah dititah, Rek nitah naon Bibi? Kan lebih teh nyeri awak, ieu kan hayang eta naon jumba ning. Senam. Nya, Ya terus? saya udah muruhkeun euy. Daek muruh. Nya, Bibi teh nyeri awak.
Tapi hayang juma terus rek diburuhkeun ka batur senam jumanya rek dibayar ku bibi anjing geus dicelek deui wae boa bah teu kitu atuh bi konsepna bi aing mah ampun teuing atuh geus wis sare di imah atuh make jeung hayang juma sagala aing mah teu nu lalajo tah bisi arek tah bibi orang rek muruhkeun cenah senam juma karena keur nyari awak sok anu daek komen di kolom komentarnya kerek dibayar cenah ku si bibi tah kegayaan senam juma segala anjir dan kang ngalungsar kieu bibi aing ieu puasa ripuh meureunannya lain orang masuk curiga ieu teh bibi teh ngalungsar salatri atawa ngalungsar kamarkaan ieu teh hah Ih, pugugem nih ripuh asana puasa poe ieu ye. nya kunaon atuh teu sahur Teu buka teu sahur jadi meni leuseuh. Astagfirullahaladzim teu meunang kitu bi najan kuat puasa oge buka mah kudu buka bibi kunaon atuh geus teu boga beas di bah kumaha Aya beas mah. Mani biteh kamari kan burit sare nya. Terus Terus anu biteh dina pangimpianna teh ngimpi ngabuburit. heeh Udah dagu adan we hayo. Nah, teu adan-adan. terus Pas adan teh hudang subuh, rek iraha daharna urang. atuh teu buka teu sahurnya Teu guyuan tapi masih kena puasa ayeuna puasa kan leuseuh. ya pasti atuh astagfirullahaladzim ya mata ge lamun waktuna ngabuburit lain kakalah sare jadi ngimpina ngabuburit ya nu pararuasa nya sok ngabuburit nya boga duit teu boga duit ngabuburit we ulah siga si bibi bisi jiga kieu bablas anjeun nepieun ka subuh nya atuh tungtung mah teu buka teu sahur sok ngabuburit atuh cenah teu boga duit nganyuk lah ka tukang kolak nya bejakeun we cek aing gitu nya sok nah di buruan bibi mah kosong keneh itu tuh jika buruan orang atuh ajajar tingali anjir meriahnya umul-umul pan isok teh 17 bi 17 Agustus hari kemerdekaan kita lain gerak pasang ai bibi Nu hoream pugu ge yuk tanya bi orang sebagai warga Indonesia nya kudu boga jiwa patriot bi dina diri orang masing-masing teh ye baheula mah kolot urang hayang nancebkeun bandera di buruan teh anjir kudu berjuang narohkeun nyawa narohkeun getih urang mah kadar ge tinggal nanceb-nancebkeun tinggal ngajajarkeun umul-umul di hareupeun imah ngarayakeun kamardekaan pan geus merdeka urang teh pan Nah, nyuan disebut merdeka mah anu baleureum geuning itu ngajajarna dompet gambar Soekarno. Ta eta karges merdeka ngaranna. tapi heueuh aya kitu teh mah deui dompet orang ge abu-abu hungkul bi euy anu bereuman